dan tempat Bapak Senon, saya persilahkan. Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya teh bade nganggo bahasa Sunda apa bahasa Indonesia gitu nya. Pertama-tama hi urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadaya, di antarana nikmat sehat. Alhamdulillah ku ayana nikmat sehat ieu urang tiasa kumpul di Sohibul Hajat yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluargana, sahabatna, sareng urang sadaya, mugi-mugi kenging limpahan syafaatna di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Tokoh masyarakat, alim ulama, pada Pak RT, Pak RW, sareng sadaya ibu-ibu, bapak-bapak anu hadir di majelis, mugi-mugi kenging maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdi nyarios di dieu ngawakilan Bapak Zainal Abidin. Alhamdulillah dinten ieu hatena nuju bunga nya. Alhamdulillah kapriyogianana abdi dia ngawakilan sakali di Bapak Zainal Abidin kadongkapanana ka dieu teh aya maksud. Anu pertama maksudna nyaita silaturahmi, anu kedua nyaita bade nyerahkeun putra pribados ka keluarga di dieu, anu katiluna nyaita nyerahkeun pengantar anu seueur gitu nyagunya. Anu pertama silaturahmi, alhamdulillah ku ayana silaturahmi kadongkapan ka dieu, alhamdulillah ku keluarga di dieu disambut ku ramah tamah, alhamdulillah. Ieu mudah-mudahan usia orang saya dipanjangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua nyaeta bade nyerahkeun calon mempelai pengantin pria anu jenenganana Rizky Ramadan. Gitu. Jadi abdi serahkeun ka keluarga di dieu, ka keluarga calon mempelai pria wanita ya. Nuhunkeun ti abdi dinikahkeun Rizky Ramadan sareng namina saha? Neng Nyimas Marlina. Entong sareng nu sanesnya nya. Sareng eta lain. Mohon cenah sareng nama. Eta mangga abdi serahkeun ka keluarga di dieu, mugi di acara serah ijab kabulna dipasihan kemudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الآخر أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu maha luhur nu mana dina waktu ieu urang masih kena dipaparinan sareng kesempatan sehingga urang kumpul tiasa riungan sesarengan di tempat nu mudah-mudahan diberkahi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin. Salawat sinareng salam mugi-mugi tetap dilimpah curahaken ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, para sahabatna, para alim ulama, dugi ke orang sadayana. Mudah-mudahan orang diangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka ibu pembawa acara atas masihan waktu ka abdi kaamanatan ti Bapak Anim kanggo ngawakilan sambutan ti keluarga pihak mempelai wanita. Orang doakan mudah-mudahan naon nu tos bade dilaksanakan ayeuna, bade acara dilaksanakan ayeuna, mudah-mudahan sing kenging kabarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge dina waktu acara pas akad pertikahanna mudah-mudahan sing dilancarkeun, teu aya halangan, sing ditegeskeun, sing diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon anu tos disampaikan tadi ku Bapak perwakilan ti Bapak Zainal Abidin, alhamdulillah insyaallah anu tadi terus disampaikan naon barang bawaana, barang candakana oge sadayana insyaallah katampi pisan. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah seueur geuningan teh barang bawaan teh nya. Saurna cenah ti Cirebon lain sana Pak. Alhamdulillah kabokan dulur di Cirebon.